Domba Garut mangrupikeun salah sahiji kabanggaan Kabupaten Garut di bidang peternakan. Domba Garut ngagaduhan sababaraha nilai adiluhung nu teras dimumule ku masyarakat Garut. Sagadengan nyumponan kabutuhan daging pinunjul, domba Garut oge ngagaduhan nilai seni budaya anu teras dipertahankeun ku masyarakat Garut. Kesenian kabudayaan domba Garut digelar ngalangkungan pidangan ketangkasan domba Garut nu ngagaduhan tujuan nyalurkeun insting jeung kebiasaan domba oge sarana hiburan para petani nu diwengku aturan jeung katangtuhan pamidangan. Di sababaraha literatur, domba Garut mangrupikeun domba persilangan antawis domba Kapstad, domba Merino, domba ekor gemuk sareng domba lokal priangan. Tapi sababaraha tokoh Garut yakin yen domba Garut sanes mangrupi domba persilangan, tapi asli domba khas Garut anu dianugerahkeun ku Allah Subhanahu wa taala aluplasma nutfahna aya di Kabupaten Garut. Domba Garut ngagaduhan ciri anu tangtu nyaeta dina ceuli jeung buntut. Anu kasebut domba Garut teh nyaeta ngarupakeun paduan antara ceuli rumpung atawa ngadaun hiris jeung buntut ngabuntut beurit atawa ngabuntut bagong. Dina ketangkasan adu domba Garut oge dipirig ku musik khas Sunda anu mana simkuring oge ngiring ulu biung pakawulan. Sok aya deui anu nyawer kumargi bungah ninggal dombana di aduna. Sakitu anu kapihatur hapunten bila aya kalepatan dina ucap lampahna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.